saurna anu janten pupuhu Cigonewah ieu teh anu populer disebutkeun eyang pasantren anu jenenganana adalah Eyang Ta'zimuddin. Aya nu nyebatna teh Eyang Ta'zimuddin, aya nu nyebatna Eyang Ta'limuddin. Pokoknya ngaranna gada istilah riwayat, silakan jangan kudu cenah urangnya. Ari Eyang Ta'zimuddin teh putra saha? Eyang Ta'zimuddin teh horeng. Anu saliwat mah mungkin bahwa antara Cigonewah jeung Mahmud teu apal mah antara Cigonewah jeung Pamijahan teh seperti hare-hare, seperti misa-misa. Ari Eyang Ta'zimuddin teh putrana Eyang Agung Zainal Arif Mahmud ya nu dimakamkeun di Mahmud anu dina pager palih kaler teh teh Eyang Agung Zainal Arif Mahmud teh tigarwa nu dipayun kawan putranya eta Eyang Ta'zimuddin. Lajeng aya deui tigarwa anu kadua teh Eyang Agung Zainal Arif Mahmud teh nyata tinu kadua mah salah satuna mah Acah anu larina ka Cibaduyut anu larina ka Mbah Kalipah Soreang gitu. Ari Eyang Agung Zainal Arif adalah putrana Eyang Asmadin, di mana linggihna di Gunung Galunggung dimakamkeunana. Anjeunana putra Eyang Somadin, di mana ya dimakamkeunana di Galunggung. Eyang Somadin putra Eyang Dalembojong ya, dan sok disebatkeun Eyang Muhyiddin ya. Di mana dimakamkeunana? Di Pamijahan. Eyang Dalembojong putrana Kangjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah nulingi di Pamijahan sareng maldir. Jadi artina atuh Cigonewah jeung Mahmud, Cigonewah jeung Pamijahan teh geus. Cigonewah jeung Gunung Galunggung Singaparna Bantara Payu geus ya kitu. Ya panca kaki heula ya. Panca kaki heula. Ya. Satuluina ari Eyang Ta'zimuddin teh kagungan putra. Ya, putrana wallahu alam sabari hiji ngan anu nepi ka dieu mah putrana 6. Ya, mungkin aya sajabana ti dinya. Salah satuna nyaeta Eyang Haji Yusuf. Eyang Haji Yusuf